Kretek we hayo. Teu mau ngomong. Ngeliat cileng kira. Karena filter. Assalamualaikum. Sehat. Sarahatin, salager. Nah, ini naon eta leuteunana? Aya we. Gorengan? Aduh. Ayo. Lain ieu mah kieu euy. Ieu rek kadongengeun pangalaman bieu. Bieu pisan. Kumaha tah? Dewek teh. Dia teh miluan tahlil. Eta di Mang Oji nu di Bakan Balong. Non ieu dulurna maot. Haji teta pan sebagai warga yang baik atau milu tahlil. Nah, kan ai tahlil mah diuk teh pahareup-hareup. Juga angkot ning. Nah, sabot imamna keur ieu keur mimpin doa. Meureun anu geus ieu meureunnya geus teu kuat hayang balik. Meureun da lila teuing atuh ceramah na make ceramah sagala. Oh. Doakeun amin. Urang teh. Nah, jo aya jelema nu harewosan. Didenge-denge teh. Lapar gua. Lain didenge-denge teh seungit kadu. Yo nyebar we buru kabeh yo disarungit kadu nyebutkeun teh. Seungit kadu. Manya, disuguhan ku kadu asaku. Teu mungkin pan. Ngan nah aja ngambil seungit kadu. Jang anu panasaran mah atoh boal disuguhan kadu. Bener teu? Jang anu mikirna logis teu mungkin. Nu tahlil nyuguhan teu mungkin. Tapi eta nyebutkeun seungit kadu meuni sakitu rahongna ka ditu wah jadi rame lain amin deui. Seungit kadu. Cenah jadi seungit kadu kieu. Atuh pas disebutkeun seungit kadu kitu pada nyareuseup kabeh. Kan gitu. Wah beuki tarik eta mah ari onghek nah cenah. Teh aya nu hitut. Aduh. Nah, tapi nya ieu ngomong-ngomong masalah kadu ya. Masalah kadu. Sebenarnya mah kadu teh tadina tina tahu. Nah, bisa gitu analogina sing asup kana akal atuh. Bisi teh sinkron sing abus kana alam pikri gitu. Apan kieu? Tinu kadu teh tadina tinu tahu. Heuh. Tah, hiji waktu eta pabrik tahu teh manehanana pere da lebaran. Jadi mararudik karyawanna mudik nu boga lagi sarua balik ka lembur. Nah, eta pabrik tahu teh jadi kosong. Teu produksi, teu produksi. Tungtungna jelema kabeh naon saperak aya pabrik tahu sepi gitu. Jadi geus teu dipalire deui. Geus teu nyahoeun nepi ka jelema nu mana ge geus teu nyahoeun eta teh pabrik tahu. Eueuh. Pas kejadian mah kieu, pas tadi keur tahlil teh. Apan ditanya, "Ya saha nu hitut? Siapa yang kentut?" Tidak tahu. Padahal bau duren. Nya teu rame cai ge. Ini jual kulkas. Teu rame. Otak teh kada ada keprem. Da dewek mah ngahaja. Ngadongengkeun eta teh ngarah teu rame. Tah eta pampang nama euy. Oh. Nah, jadi jagarinya tis. Jadi eta mah ngahaja we jadi sebagai variasi. Da ari haji mah lain pakna. Kudu kabodor. Lain. Haji mah timu budak serius teh. Timu budak. Si paling serius. Komo haji mah geus 3 kali ka Mekahna ge. Tuh bisa tuh. Haji Hasan karek. Karek Haji Hasan. 3 kali. Nah, kari-kari ayeuna jig-jig ka dieu. Rek naon gitu, Bang. Da di lembur eueuh batur. Eta aya nu ka Jepang. Aya nu geus kawin. 2 nu geus kawin ge. 3 kata malah. Atunya bagi beak babaturan Pak Haji teh. Nah, Haji pindah ka dieu. Ka lembur anyar. Lembur Buraho FM. Bener. Geus rek naon?
Di lemur eueuh batur mah. Ketinggalan. Heeh. Si sunyi teh si mengheningkan cipta. Teu si senyap pokona mah. Jiga hitut anu tadi di tahlilan teh. Senyap teh. Berarti disadar oge. Gitu. Nah, jadi lamun keur di lembur mah teh heula. Cing atuh jira ulah kana hitut atuh jira. Ente lain. Oh, nya hitut wae. Lamun hitut wae berarti ngabahasna duren berarti kan? Ya mungkin. Tadi duren asalna tinu tahu geus teu rame. Geus pasti di skip eta mah. Nah, jadi haji maksudna kieu. Ai ti heula mah basa keur di lembur. Haji teh rek kasasaha ge, euy. Di dieu mah teu bisa euy. Teu boga balad aing. Da eueuh nu nyahoeun. Si ulil lah bolon keneh atuh. Teu sagede kieu. Parabna ge ku huut keneh. Huut. Tah. Jadi ti heula mah haji teh lamun aya jelema nu manggil haji ngan sakali bade ka mana Pak Haji? Oh, teu di palire. Teu di waro. Teu di waro. Nah, teh tengah hargaan ieu. Tengah hargaan. Ini ka Mekah teh jaba mahal, jaba lila, di jalana oge jauh. Sok perbakalanana teh cukup ku 5.000. Marukan. Teu malire tah ngaliuk-liuk acan sugan. Ji. Teu. Teu. Kudu haji Hasan. Karek. Aya naon jang? Gitu, sakitu. Lain atuh lamun 3 kali mangsa sapuluh cing di mana? Di geroana oge. Apan haji mah aya aturan keur lempang ge mun aya nu ngageroan 3 kali. Mundur deui 3 lengkah. Lain ieu disebut haji asup angin teh ieu. Keon gitu. Ai mundur lah. Apan karunya eta nu ngageroan. Capek kelek kudu mundur lah. Lumayan teh geroan 3 kali. Lumayan mundur wae ge luat leek ke. Marukan. Jadi lamun urang teu daek mundur, urang engke lamun tuluy maju disebutna jelema ambisius. Wah, Bener. Teu meunang maju tuluy nobtrog gitunya jiga bagong heuras beuheung. Nya belok oge. belok oge teu tisaeun belok. Berarti kudu maju mundur. Heeh. Maju mundur gitu. Jadi haji mah lamun lempang. Pak Haji, tuluy deh ngingking. Pak Haji Hasan. Tah, 1, 2, 3. Ayo jam. Arek. Heeh. Sanggeus nanya kitu ge, aya naon jam? Teu nyolongkrong nyium leungeun, moal di ladangan. Atuh apanan ieu? Gelar haji teh lain gelar samarangan. Komo ieu 3 kali. 3 kali. Sok Sarara yang jaba mahal. Ka haji teh ongkosna oge. Ari di Mekah usum naon? Yeuh, di Mekah mah nya. Lamun maraneh rek ka Mekah hiji waktu. Pokona mah ulah keur usum panas. Ulah keur usum halodo. Ya cek naon. Haji asup angin mah. Angin. Iya, haji mah ngabejaan. Nyaah ka maraneh. Karunya bisi aya niat jorojoy boga danana hayang ka Mekah. Amin. Didoakeun ku haji mah jam. Amin. Ngan omat haji mah ulah keur usum halodo. Usum halodo mah panas di ditu jam. Mah gitu Ji. Yo. Bakatku panas di ditu. Hayang udud. Ya, Teu kudu make korek api. pakai naon? Pakai naon, Ji? Yo. Udud. Ya. Di dia mah make korek api. Ya. Di ditu mah teu kudu. Karito we kana batu. Hah? Kurung. Potong entak-entak. Gantenya, Ji. Potong. Ulah. Aju gante make surya kanta, Ji. Tuh. Mau beres. Haji asup angin. Ya. Bakatku panas. Ya. Mun hayang sakalian hayang dahar jeung lauk asin. Jeung lauk asin. Teu kudu digoreng. Haji mah tara kungsi ngagoreng gitu. Eta lauk asin. Tunda we dina pasir. Asa. Kucing. Ganti disangrai. Matak lamun ka ditu ngabejaan haji mah jang. Ngabejaan. Ulah usum halodo. Eta kitu tah. Jadi pas meme berangkat
buat tidak gor lah, buat uang pas mana kalau ada haji tigor, nah gitu rumah haji. Jadi kieu. Sama nama lain tigel dag haji teh. Di ditu basa keur di Mekah aya ngaranna teh kota Riyadh. Riyadh, kitu kitu nyebutna. Kudu Riyadh. Fasehnya hajinya fasehnya. Tilu kali atuh. Tilu kali. Rek teu paseh kumaha. Nyebutna ge teu meunang Riyadh teu sah. Kumaha. Riyadh. Kokola. Kubro. Jadi kain kuahan sih tadi. Semangat ya. Riyadh. Ya. Tah, keur di kota Riyadh teh. Cenah di ditu mah panan aya ieu. Aya kebiasaan sebuah kehormatan. Lamun panggih jeung orang ditu, jeung orang ditu jang. Haji mah geus loba batur orang ditu. Tilu kali. Percaya. Jeung orang ditu mah sebuah kehormatan lamun panggih lamun lalaki ya jeung lalaki deui kan jeung awewe mah teu meunang. Mun jeung lalaki deui begitu panggih teh ya Habib langsung dicabak janggotna. Atoheun eta teh. Jadi dia merasa dianggap keluarga urang. Geus moal disasaha deui jang. Disuguhan ya. Bakat kuat. Apa di ditu mah jelema lalaki teh kabeh jaranggotan. Yo, jual awewe nya henteu janggotan. Aya janggotan sih. Heeh. Langan lain didinya gitu. Haji gede pikaweureuh. Janggot eta mah. Tah. Haji mah jang kanu naon ge haji mah eueuh pantangan. Teu. Jadi pantang. Nya matak cager-cageurna teh saplak ka 3 kali. Hajina geus 3 kali. Tah, nu haji nu ka 3 kali geus cager we eta mah. Tah, hiji waktu aing dah hayang di aku ku urang ditu panan. Di kajauhan rentang-rentang urang ditu. Pejokung badak ditu mah. Lalaki coba bewokan. Setan jero hate anjing ngeunah ieu mah ngarawel janggut ge. Rada loba sana, rada gomplok. Teu hariwang. Gitu rek dipake ayunan juga. Rada gomplok ya, rada genah sampeurkeun. Dinu jero hate aing geus niat ieu dulur aing teh. Kan kitu ngarah di aku dulu. Ngarah teh sadahar. Heeh, ngarah teh sadahar. Sampeurkeun begitu deket teu anta parah deui aing. Teu anta parah. Rawel jangot. Dudut ka handap. Assalamualaikum ya akhi. Mang Haji, iya Mbak Abdi Udin. Orang Cicalengka. Astagfirullahaladzim. Aya orang Cicalengka nepi. Aing meuni era teh. Si Dawud teh eta. Hanas dirawe janggotna. Nepi ka aduh. Assalamualaikum ya akhi. Cek aing teh gitu. Mang Haji, iya Mbak Abdi Udin. Orang Cicalengka. Ais, coba eta. Tidinya erana teh Haji mah. Matak geus tara kikituan deui nama. Kitu Haji mah. Heeh, tak kitu matak ge Haji mah. Marukan lamun aing geus ngadongeng tepan Haji mah kitu. Matak marane. Geura ka Mekah ngabejaan lagi. Geura ka Mekah. Tong diengkekeun. Marane teh yeuh nya ayeuna sok karasa ku sorangan. Sah karasa? Kakabon ungap we kapanasan capek gawe ka sawah maneh teh. Yo matak lamun hayang buru-buru bisa ka Mekah tong leupas sapopoena 3 surat. Surat Al-Ikhlas 1000 bada subuh. Bada maghrib surat Yasin we 3 balikan. Surat Yasin 3 balikan. Jeung nu hiji deui nu katilu anu henteu eleh penting, paling penting surat tanah. Wah, Kade eta. Bener eta Penting eta. penting bisa. eta mah bakal dilewati jadi balik itu eta. Atuh pan anu intina mah eta sama surat tanah. Tah matak yang lamun geus ka haji, geus ka Mekah ka ditu senang hirup teh. Moal macul deui, moal kuli ka sawah moal. Haji. Apaan sawahna ge leungit dijual. Eta tinu sertifikat ya. Sakitu lah tipe haji mah nya. Da moal lila-lila deui itu bisi indung budak pan ngadagoan. Balik tahlil sok ditungguan berkat.
Gitu nya. Ya, nuhun ah kasadayana. Lain yang minta sih salam. Oh nya keun minta eta. sih. Oh, ke Oh, jadi bisi Rido gitu wing jadi menantu gitu. teu hayang. Teu hayang. Lain naon? Can ka Mekah. Oh. Kudu tilu kali ya sadayana nya. Nuhun nya. Iya, udud nu haji tadi mana? Iya. Oh iya nu haji mah. Nuhun nya. Itu rokok tilu hajat. Oh gitu. Ya sadayana nya nuhun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.